Anaking pusemaning ati puspa indria iponangan. Aya silib siloka ti ahli sastra, aya si silib hurip ti para pujangga. Ari sugri hidup teh kiwari ilir saibarat seseket jamparing pusaka kancana tutungkusan. Aji pamungkas Batara Kamajaya. Tayalian anaking jamparing teh jirim diri nusa jati, siloka awak sanyata diri hidup pribadi. Nukerti hot-hat mudag turnyang kalak sakadang cita-cita. Dapon nu jadi kolot, nu jadi guru, ngan ngungkul seukur bengkungna sagagang gondewa. Ngan ngungkul bisa ngelebah, ngungkul bisa ngukur-ngukur. Telewih dikitu. Pamalar mah ilahar jalma loba, jamparing teh tumbi babangsa. Kapan geuning tunggara hidup tunggara kolot, bagja hidup kabagjaan kolot. Cerik seri hidup, cerik jeung serina kolot. Anaking jimat awaking, mangsa urang kumpul ngariung, mangsa hade pikeun ngaguar carita nu geus lawas genep taun katukang. Atra dina ingetan, harita anaking datang dipapag dihiap-hiap dina pangbagya nu jadi lancip. Anu geus lulus, anu geus ninggalkeun. Tur anaking ayeuna bakal ninggalkeun. Anaking jimat awaking. Di paguron ieu anaking aneprok, uluk tungkul mimiti nang pitutur. Waktu hidup datang, hidup mawa harapan bapa, emak jeung urang pilemburan, pikeun mangsa datang jadi udagan. Di paguron ieu hidup masrahkeun diri, di paguron ieu hidup nyuci diri nuntut pangaweruh tim jadi guru. Hanjaka harapan hidup, harapan emak jeung bapa hidup loba pisan teu kahontalna. Anu mawa niat suci kudu mah dipusti-pusti, tapi sumpah sarapah geus jadi hiasan. Mung sakieu buktina, mung sakieu buktosna. Anaking mangsa genep taun katukangan sakocepat, kiwari datang balebat. Tuh payung ti belah kulon geus narembungan, ciciren mangsa ninggalkeun jaman. Anaking jimat awaking, kiwari teh hidup aya dina gapura kabagjaan. Dumeh reng senyal se papat parat tolabol ilmu di sakola atanapi di madrasah. Sok sanajan hidup diajar liladangan seumur jagung, poe ieu teh poe bungsuna. Hidup jeung guru hidup patepung lawung. Lamun kamari urang rerejeungan diajar, bareng latihan, bareng ulin mancakrama bogonjakan, bareng jajan, balakecrakan,
Bapak ngejurung laku lain nundung, nitah rumampah lain amarah. Tapi tuh tingali adik-adik hidup geus daratan. Bral, anaking geramiang. Bral, anaking pirateangan kehidupan anyar. Kira papai laratan ajaran pangeran. Kira cuk-cuk galur sunah rasul. Kira teangan ruang di papada manusia. Di harapan hidup, bapak jeung emak geus ngadaguan. Bral, bral, bral anaking geramiang. Dituturkeun pidua ama.